bunut panginten ti sasasi kapengkeun. Nyata sing teuing teh panginten sok teu kenging hese kitu teh. Aing wala makapan lulusan ti. Upi. Neng oma lulusan ti mana? Lulusan. Ini upi. Upi teh singkatan? Singkatan. Padahal mah mulut maka emak padahal. Mulut Yuswa namanya. Lain mulut aku aing mah mulut kudu kawasan. Hari ini mas silahkan beli kasetan CD-nya, Ibu silahkan hancur. Tapi ternyata neng olah teh panginten lulusan ti UPI, namanya tahun ayeunanya. Tahun ayeuna. Dulu. Neng lulusan di UPI, kampung teh aya neng dosen, istri teh. Iya. Mama kenal teh. Kenal ya? Saya bukan nama istri we. Istri we. Ya, Sampai ayah di mana-mana. Keras di Bandung. Ya baheula teh mama di dinya teh diajar nemang. Lemangnya. Cing mah tuh sa ieu mah tuh salit cing. Oh, salit. Mangga pada mah tuh sakaset ka mama. Gua bisi teu ngeunaheun sakaset. Aing batur mah memang teh. Aku ieu mah memang tahu sia mah. Nembang. Nembang. Cing mah naon? Nyeri di kaut salahkan kene kaya to teh apa kencing lagu ieu nya cenah boleh teu poho ada kulimaan buat penyambutan Kuat kelimaan gitu. Batur kita lagi ikut di luar di kulimaan palingan si mama di ladinan teh si ngambur kanyu. Bapak Haji Oma Irama mah lagu teh bapak gubuk derita. Iya. Ieu mah gubuk ber di bawah ya. Mama ngabayangkeun lamun Pak Haji Oma naik bus. Kapan kitu aya Pak Haji mah? Terlalu. Wah, nya mata kitu Tasik. Ibu-ibu Tasik. Ketinggalan. Eta mah hadinya. Terlalu. Jadi kenaik. Jadi kenek. Pak Haji mah terlalu, dia mah terpaksa dia. Makanya lama terpesona. Aduh. Aya mah terkubur. Batur mah ngalagu gubuk derita, ieu mah ngagugubuk derita. Kontak teh oleh sangsara itu bola kayaknya. Apa enten anu salajengna kayaknya di dieu aya Mang Lili. Uyuhannya Mang Lili jeung Mang Yaya teu pasea. Kumaha cek ieu mapannya Yaya cek itu teh lain ti Lili. Mang Lili dari urang. Ya cuma Mun di Jakarta mah dipecah mana nama. Aduh ampun. Nya ada kate. Ya untungna teh lalaki Mang Lili dalaman awe malulu. Jangan wangi kalau Kang Ayap di Tanjung Sari. Allah pangayap di Tanjung Sari. Kerencangan. Tanjung Sari Padang. Sumedang. Ayeuna Kue Cilembu eta teh. Nah, eta teh. Apa yang gue jelema pengen jadi gak ugi. Apa heula teh makanya atuh. Durujang mancok Kang Ayap. Wilujeng Manjok. Opan. Kulan. Ieu ge aya rencangan adieu, teh Ira. Ieu rencangan SMP. Sareng aya Helma Yulita, ieu rencangan kuliah di Karangtunggal. Ya aya Mira, rencangan SMP. Gina Sonia, Siti Astia Fauji eta rencangan SMP. Maksudnya teh orang mah rencana itu. Aing mama pasti ini. Ieu Hansi Pungkon. Kita pada ngeueun yang olah sareng tuang Nini. Nini yang olah teh sareng Nini Hikmat teh Nini. Mohon kitu. Gain yang lamanya. So rencangnya tanda rencang mana saja ami ieu mah rencang kejo karedok sih. Mewala karena rencanganana dibagikeun. Sok guys, tuh. Disebret. Cek ieu mah subscribe, like, comment, komen and share. Kalau mau cek mama, Sebret. like, Sebenarnya. Lain sebenarnya eta buuk mun sia sama. disebret tukang cukur.
Tah atuh pangitan salajengna pagi sadayana ayeuna urang perasan kewajiban. Oh, Anu salajengna nomor kaopat di ditu aya tari keurseus. Oh, keurseus kumaha mah? Aya paling Lain mani, mana kucing. Ketiganya. Kalau bae aya gelas bae doger. da pangitan ari istri mah kadang kitu Ya keurseus. ngomong anda tudang mama tuh. Kampung koro teh mate, wanoja sareng jajaka. Oh, mah. Kampung koro. Karena hak mah jangan Sareng jajakannya. Ya, ti beurang jajaka. Iya. Da tiba-tiba wanoja. Saya di sok mah di jembatan sih mah. Waria. Hah? Waria. Iya. Punya waria sih mah. Ya, kapan baheula teh mate ngaran teh Ria. Tuh. Ya, cek dulur mate waria. Iya, bener. Iya. Gitu. Ayo wengi mah waria. Ya. Siang mah kang. Wadiman. Kamu cek main Wadimor. Anu wajiban itu. Wadimor tah. Tah pangintan parisadayana di dieu teh tari keurseus nyebatna kana kitu. Kumaha kita ieu mah. Di dieu teh tari kursus atanapi tari kursus nya di sana mah. Merupakan perkembangan dari tari tayub. Tayuban. Tayuban. Yang tumbuh dan berkembang pada masa keemasan kaum bangsawan tempo dulu. Oh. Jadi kudu ditempo heula yang apal mah. Tempo. Tempat tempo. Nah, tari kursus berdiri pada tahun 1827. Mah keur zamanan haun. Ah, zaman Zaman walana ini nama. Zaman Firaun bukan bujangan. Kai. Zaman walana, zaman walana. Kiraon ngadu kaleci. Yang dikenal nama perkumpulan teh Wirahmasari pimpinan Raden Sambas Wirakusuma. Di mana di Ranca Ekek Bandung. Gitu. Tari kursus merupakan salah satu tarian yang diajarkan secara sistematis dan mempunyai patokan atau aturan tertentu dalam cara membawakannya. Kunaon cenah? Kumari kapan ieu mah tadi teh ya berkembang teh tumbuh berkembang pada masa keemasan kaum bangsawan. Karena jeung bangsawan atuh kudu urang teh tata titik duduga prayoga. Wah sanes Iya. Kan bangsawan, Iya. wartawan. Bangsawan teh mah Taiwan sih. Aneh bangsawan mah kararieu. Dari bangsa jurik jaringan. Tamatan kapungkur mah berkembang sejak 1827 itu jelas ieu mah nuju zaman penjajahan. Zaman walana lah pokoknya gitu eta intina mah bener. Mata aya strata mencakasana mah atanapi segmentasi sosial. Gitu, hanya meureun tarian teh hanya bisa dinikmati oleh kaum bangsawan. Salah sawiosna tarian keurseus. Kamu keurseus? Keurseus. Pada tadi kursus. Tah panginten eta teh oge aya kieu, aya oge sejarah dina sejarah, tah contona teh misalkan sapertoskeun Bajidoran. Bajidoran sumberna kantos maca eta mah naon teh nyambung sareng sejarah lagu Kembang Gadung teh. Tah Kembang Gadung teh eta mah khusus Bajidoran mah sejarahna teh kanggo rakyat-rakyat biasa. Mau dari Kembang Gadung mah laguna saya aja. Nah, Dia mah gadungan aja. Atil. Lain dia mah aya mah. Tahu bae kira akurna eta. Boro-boro akur. Pang akur mama. Tos marawat pang akur. Boro-boro semua ke marakayangan. Lain pecek panggil maka cipta. Ada. Mawat dijikeun Ya. pas ditanya suruh-suruh. Mana heula? Seret. Ada. Awas saya bagi sembako. Eta teh naon dongeng ieu mah dongeng geureuy kumaha teh? Nya apa? Papua teh tsunami. Oh zaman tsunami. Itu 2004. Ya, nya 2004. 2005. Di Aceh Di ya. Aceh. Orang teh ribuan aja. Ribuan tanpa. Tah di kubur sekaligus Sekali terusnya. Teh lagu di taponan mana cenah sih mana Tanggal itu. Mana nama nu kieu panggelan di
Ini mana kita panggorengan tadi ya? Kali mama di Talapung. Ya. Kan kaliwat. Tah eta pengen tarik cursus. Badak bahasa lagi cursus. Nah, Nya gitu. kaum bangsawan teh. Tah ayeuna mah bade tari cursus, bade tarian anu naon teh cek kasarna mah jaipongan sadis kanten ayeuna mah dinikmati ku masyarakat luas. Tiasa ditonton ku sasaha. Baheula mah terbatas. Terbatas sudah hayang nonton gitu biasa. Orang elit mun aya namanya. Tadi tarik Ayo kerses. dia mah orang favorit. Nah, eta bagi sadayana panten nu kaopat teh tari cursus. Neng ola nu kalima. Anu kalima teh tari merak. Oh. Sok seueur geuning kan di urang tari merak bener. Ya. Pantes merak mah. Ieu mah berokok ya. Berokok. Tari merak merupakan tarian tradisional yang berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Oh, Jawa Barat kene. Geraknya diambil dari kehidupan Merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda Raden C.C. Sumantri. Tuh, gitu. Sok sanajan teh aya merakna aya tarina di urang. Ah, iya. Aya teh ican. Nah, iya. Terus kumaha kan malah? Diciptakeunnya tahun 1950-an Oh, beda eta mah. oleh Raden Cecep Sumantri. Cecep Sumantri. Beliau mengimplementasikan kehidupan burung merak dengan gerakan tersebut, utamanya tingkah merak jantan yang mengembangkan bulu ekornya ketika ingin memikat merak betina. Wah. Beber. Baik kan, ayeuna mah inget Kumaha? didinya baheula keungkat mak teh, tadi kitu. Kapan sekarang kapelet gitu. Nah, nurutan merak. Nurutan Kapangi ke pemain. Da baheula teh unggal arek pagi. Unggal pagi teh mah teh geuning. Ayeuna mah langsung kitu. Menayang mah. Menayang mah peker gitu. Saya mah ieu mah dengdek. Terakhir malah salite. Nah, seiring perkembangan zaman yang bergulirnya sang waktu, tari merak Jawa Barat ini telah mengalami perubahan dari gerakan asli yang diciptakan oleh Raden Cecep Sumantri. Nah, yang berjasa menambahkan beberapa koreografi ke dalam tari merak versi asli. Sejarah tari merak tidak hanya sampai di situ karena pada tahun 1985 gerakan tari merak kembali direvisi. Direvisi deunya. Dirobi deui. Sabaraha kali mengalami revisi. Datang kota pancen kieu nya Kang Eng. Tangkos kudu ngigelan zaman. Kudu miinung ka waktu. Kudu nginung ka waktu. Ngopi bapak kawe. Miinung ka waktu di bapak ka zaman gitu. Enak tari merak. Mohon. Tapi teh ayeuna mah teu aya tari bangok mah nya. Ya. Kata pasang bangun teh. Kayak kecap Bang Omar. Kecap. Sang bango. Sang bango. Kamu mirip bango. Nah, tantosna panginten tarian-tarian atau napi kebudayaan sanis kanten seni utami dina seni pasti mengalami modifikasi. Masuk inovasi-inovasi kunaon sababna panginten salah sambil seniman ngungkapkeun kieu upami misalkeun memang secara utuh tradisional atau secara utuh bukun tah mungkin wae budak urang ayeuna kirang rasepeun gitu. Sapertos kitu mata panginten salah sawiosna Kang Ayang. Kenang teh teu wungkul dina Sunda pongdut. Eta ieu mah gelarna ge SPD. Oh, iya. SPD teh pongdut, sarjana pongdut ieu mah. Mana ayeuna mah aya. Tari jengke geuningan. Naon cenah reregean Reggae. Tari reggae mah pantes. Ayo mah lege jangan. Sehingga bade waditra bade seni kawihna sanis kanten mengalami modifikasi. Kaunawan sur abi mah eta saya oge. Nu penting teu kenging ngaleungitkeun. Hiji nilai etika, dua nilai estetika, katilu teh naonnya? Katilu mah eta we. Utamina hiji etika, Etika, estetika, Kana gawian. eusi substansi, eusina. hasil fisika. Aya estetika, Etika. aya estetika, Aya aya esnono.
namanya. Doger. Itu mah doger, ieu mah monyet. Nah, palinten eta saur sim kuring oge satuju panuju modalnya. Contoh misalkan kacapi dipadukeun sareng karining, sareng gitar, sareng sasa. Nu penting Kolaborasi, urang Kang. kolaborasi teu kaleungitkeun. Iya. Gitu. Utami oge penting aya. ulah tradisi. Tah eta Ulah ulah jual iga tinggal dobrognya. balik. Oh, balik. Jual dog. Tinggal Mulai gali-galan. Tah ieu mah cul anak majikan tinggal male Ah, male we kitu nya. Biasa ngegelan zaman. Tah panginten eta nginggelan zaman lah. Utamina panginten ayeuna oge tadi merak teh urang henteu hese menakan. Pokona mah sasaran teh kieu mun aya janur kuning udah. Nah, Biasana sok aya upacara adat. Ah. Ya. Dodoho we. Hari suga. upami aya kelebet kuning naon da jang. Nu mawon atau mawon. Jadinya mah mun eta tadi merak. Lamun nya lapar teh ngana janur kuning. Oh. Biru dahar. Biasa sok teh kapan hari hansip mah. Iya. Naon uha teh? Ada Pasukan uha teh. Dibaren sangna ge baja atuh wajib mah. Ya. Belum. Batur mah ya hansip. Batur mah ngawal teh pejabat. Ieu batur di kawadreum. Lain. Kerusuhan. Mhm. Kemari kali neje. Ya, bener. Laras pisan. Tah panginten eta teh duka ti mana asal nanya pergi sadayana eta teh jeung dikawinkeun jendreum. Sama ya lo jangan Kapan hari? Pak. Kulan? Lo jangan kalau teh Pak. Allah, Teh eta Latifa. Latifa. Di mana? Rencangan sim kuring kuliah. Anjeunna teh di Subang, tempat menya. Aku teh nawe ka teh Iya Pak teh, Subangnya. makanya ieu teh ibu kumu. Oh, ibu kumu. Bagikeun we buku. Mohon, Bapak Kades sebenarnya. mohon. Aya mah ibu Kades sebenarnya. Hanya ibu kades. Wilujeng nonton, wilujeng menginyak gitu ya. Hatur nuhun. Atasnya. Nah, tari merak. Tari merak panginten di dieta aya nu luar biasanya nih orang. Raksukan tari merak paling salib ge 2 juta. Pangaosna Eta teh anu biasa. nu biasa. Ieu mah biasa di luar beda mah. Biasa biasa. Gitu. Tah raksukanana oge kapan gua atau teh. Oh, aduh. Lain Mun mah ieu mah nya pancari ceki muda keren-keren kan gitu. dikawin naon ieu teh. Dikawit jambul. Jambulna sayapna saniskanten gitu mata langki nu gaduheun. Tuh. Awis teh ya. Kumaha cenah hoyong? Nyewa. Nyewa. Bisa di TI da Ica. TI Ica sok aya eta teh. Direntalkeun. Aya sewaan. Paingan atuh ari awis mah lajeng teh baheula mah panggieulkeun cedek baju merak dar teh tina kararas. Da eta awis. Ayeuna mah babari. Kumaha? Kayak ada mah tina kertas koneng. Udah wajib. Dan penting mah merakna. Oh iya. Merakna. Kan panggilin bahasa nih gitu kan terus Oh, sama. itu ke keban minang gentos gitu. Leung tina kertas kitu narajang urut baliho. Nah, eta panginten tarian meraknya urang pasti sok ayeuna mah dina YouTube, dina TV, dina nikahan, ayeuna mah tos rada lain deui tah upacara adat teh. Asaya ngaraos Pais Kutu. YouTube. YouTube. Itu tah eta teh mohon gitu nya. Teu bisa we make kitu lagi. Ah, keun bae. Biosnya. Ulah tiasa ting sadayana. Mohon. Kacan gelo sadayana. Kudu aya nu benerna ngarancankeun. Nah, pergi sadayana ieu nu kagenep di dieu mah aya tari topeng dinaan. Tuh, Nah, cenah aya tadi aya tari topeng, nah aya deui. topeng. Tah, Ayeuna mah topeng dinaan. Tuh. Jadi ada topeng korang. Naon cenah ieu mah perbentenna teh dina pentas, dina pertunjukan. Naon perbentenna ieu mah sapoe jeput. Matak disebatkeun dinaan teh sapoe gitu. Dinten. Eta teh tari topeng Tari dinaan. topeng. Eta mah tari topeng dinaan, jang saya tari topeng dinaan. Ieu mah topeng mayit jang. Gusti. Lain, ayo ke tingkuna kapan baheula mah. Lain da aran narolo atuh narolo. Nyarampak. Lain di dinya baheula nu nolong. Asal kata dinaan di dieu teh hartosna sehari disebat sedina atanapi sadinten gitu. Gimana ieu teh? Tah ieu teh
menyebar di Kabupaten Cirebon, Tuh, Cirebon. Indramayu, Oh. Majalengka, Kuningan. jeung Jawa Barat sabudeurna. Anu terkenal teh Cirebon, Indramayu sareng Majalengka. Tari topeng dina di urang mah lagi lagi di urang. Dah ngupingnya kan namanya ayeuna. Name ngupingnya. Namanya nguping. Ayo nomor ke-7. Nah, Wala. Apa? Paris Parfum. Oh, lurus. Bisa, yang bisa. Bisa. Keletik. Paris Parfum. Wah, benar. Ngayogikeun mangrupi-rupi Lisa. Lisa Tawisna. Bisa goreng. Bisa kemangan sanes kanten mah. Tuh, Lisa kekemangan sanes kantena. Di Antawisna anu sok dianggo ku para artis. Sumping wae ka Paris Parfum. Di mana? Di mana? Di Muktamar Cipasu. Eta Cipasungan kacacangan we. Soalnya mah Kamumut. Sae. itu masih pasung ya. Itu mah dipasung. Lain ieu cicil berenang. Teuing bala kemarin kumaha dihianati. Tapi da eta teh mah kieu cek bahasa budak mah. Benci teh tandana cinta. Oh. BBC. BBC. Teu ari apa? Benar-benar Tanya. cingkrut. Ari apa? Ada cek neng lama. Tapak cinta, ini mah tapak buruk. Paris Parfum anu aya cabang di Tasik mah saukur di Muktamar Cipasu. Tepangan wae bilih anu peryogi sarupani gelilisahan cek ayeuna. Pisang goreng mah teu aya. Sesengitan. Parfum artis terkenal. Artisnya sawe. Wah. Artisna Luna Maya, Pasti mereka Raffi sebut. Ahmad, Agnes Monica. Eta teh ngarango parfum teh aya di dinya. Saya Bang Wiranta. Artis satu padahal. Artis. Nya kan mama artis teu payu kana arat tau. Ya itu mah artis Itu teh. mah artis. Itu mah arak putih ya. Ai artis itu mah artos sok ngaduan kartos Oh, tinggi. wah. Ieu mah artis teh ageung bitis. Ada bitis. Lajengan memala. Oh, Nomor ke-7. Nomor ke-7, tari serimpi. Tari serimpi. Kumaha tari serimpi teh? Tari serimpi memiliki keunikan, itu tari yang selalu dibawakan oleh 4 penari. Opat. Karena kata serimpi adalah sinonim bilangan 4. Oh, nya nya nya. Hanya pada serimpi, Renggowati penari ada 5 orang. Menurut Dr. Priyono, nama serimpi dikaitkan ke akar kata impi atau mimpi. Menyaksikan tarian lemah gemulai sepanjang 3/4 hingga 1 jam itu sepertinya orang dibawa ke alam lain, yaitu alam mimpi. Bakat kulami mimpilasina. Bakat kulila. Aing suka teh bakat lawas ya. Bakat kulila. Ibra. Untung tak alam kubur. itu mah ke alam lain. Itu mah ke alam siluman sih. Mesti Ampun. Tanjung Baru. Tanjung Baru? Iya. Terkenal di mana eta? Baru. Tarian serimpi hidup di lingkungan Istana Yogyakarta. Serimpi merupakan seni yang adiluhung serta dianggap pusaka keraton. Iya, Tema yang ditampilkan pada tari serimpi sebenarnya sama dengan tema pada tari bedaya sangga, yaitu menggambarkan pertikaian antara dua hal yang bertentangan antara baik dengan buruk, antara benar dan salah, antara akal manusia dan nafsu manusia. Jadi nggambarkeun kapan terkadang kieu oge. Naon cenah tarian teh kitu nya. Nggambarkeun hiji carita, alur carita sapertoskeun kitu. Nu tadi tari merak, eta nyaritakeun merak mapag gitu. Teras panginten aya oge naon badaya. Eta teh hiji pesan lah, hiji alur cerita. Sapertoskeun tarian nu wayang orang teh cerita gitu. Jadi namanya teh ulang babari no. Nafsu nya, no. Nya. Dari mana gitu jam. Memang oke gaduh istri teh ulah nafsuan. Ya. Nya. Sabar. Kudu sabar. Tapi mat karena pengalaman amangnya Kumaha cing mangnya? pada lebaran gua teh. Lebaran kata barudak roai ya. Reuai. Indungna jahat. Nah, bapak teh batur mau beli baju, mau celana cenah. Kurang tendang Beli ayam cenah batur mah, beli meri cenah.
Beli entong cenah kitu jadi korban. Beli minyak rambut. Ngerasaan tanjang Dia susu gitu. sabar ya jangan sering saya tuh jangan kayak bapak sering teh indungna dah Gua aja kan itu. sabar kumaha jangan pegawaian jinan lang layang aja sabar ya ulah ya tenang we dong mang lagi Sing kenanya. kok ini suka ini sing tenang itu masih nih emang dalang layang aja lu opat kedap langsung pakai itu mang ya Diapungkeun. Lah ngayangan anu 2 meter yang ini kasih gede kasih nanti. Wah, bakat tuh jauh. Pagi dulu buat nanti kayak gitu. Ya, wah kita tahu ke saja enggak. Plus kayak itu. Angkatnya kalau balik lihat alhamdulillah yang baju mawa itu. Kutang mawa. Nah, kayak gitu. Ditanya aku apa di mana sih mang di Simpan. Nah, itu sih. Kita lang layangan Gitu. Tetangga dan urutan. Jangan sih itu caranya. Ini orang ada di badak dia. Apungkeun. Apungkeun di cocok di bawah teh ceurik langaya teh jalan. Naon sih maneh pada moro aja. Aduh. Itu masalah waktu batunya. Salah sih. Tak itu jang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau namanya anu kadalapan di dia aya tari gambyong. Gambil. Tari gambyong teh di dia teh tarian klasik tetapi tarian anu musbuhun menggambarkan sifat-sifat wanita yang diungkapkan dalam gerak halus. Tadi mah ningalikeun sifat-sifat istri kudu halusnya, lembut, lincah dan terampil gitu. Terima pisang. Mama Emang dia mah ada halus. Dia mah halus. Meskipun begitu, sebagai seorang wanita tetap menonjolkan keluasannya. Tuh. Ulah, tolong bahas nanya ulah. Karena nama tari gambyong disesuaikan dengan nama gending yang mengiringinya. Contoh, gambyong gambir sawit, gambyong pareng anom, jeung gambyong pangkur. Jadi perintah di dieu mah dikhususkan gambyong teh ningalikeun sifat-sifat kaistrian. Yang istri teh hiji kudu lemah lembut, lemah teu mulai. Tapi aya oge gerakan anu ningalikeun lincah jeung terampil. Awe mah tuh terampil. Dia mau Terampil ada. Saur Kang Eeng ya nya, pang berat-beratna eta teh tugas. Awewe istri atuh. tuh. Ya. Sok, mata. Mama tugas. Ya, keur mapatahan yang olah we. Ya, pada malam istri bapak abot-abot. Nu leuleus oge kudu dieuras. Istri mah. Berat sih tetap kasarinya. Aya nu seret gitu. Ya, segala rupi mah ya istri mah kedah nganung. Anu, Salapan sasi. Salapan sasi. Kedah ngalahirkeun. Tah eta teh biasa dilakonan ku pamegan. biasa. Sok di mana-mana oge nu nganung sareng anu ngalahirkeun mah istri. Ya, aran ngajuru mah yang ngajuru. Juru maut. Itu abot. Neng olahnya jantan istri teh. Sok istri mah teu aya reureuhna. Di subuh tos gugah, kedah nyeuseun, kedah nyangu, kedah mah wadah. Terus teh majeng ka siang, kedah ngajajabkeun murang kalina ka sakola. Uwi teh di sakola, kedah kuprok-aprak deui ngayogikeun kanggo uwi caroge. Terus teh tos uwi caroge teh ngaibakan murang kali. Tos wengi teh ngabobokeun murang kali da. Ngapana oge pipiluan yang ngiri olah. Lain ada teh kieu. Aing pur kena gaul ya bae. Deg-degan gitu tadi. Kumaha? Ya, emang bodoh, emangnya. Kada bojo. Sakti ya. Gaduh boja satos di mate. Nyandung ya. Jangan. Rapasan. Terus cuma Sakti aja. Biasa ada ngahirup kudu mawat ya, boja ka. Alah, baur. Ya, Ya heula. Apa itu raskeun. Oh. Khusus itu mah 18 tahun katong orang. Mantap, awet mah ulah ditinggali lemahna. Ulah. Ulah. Sabab naon?
lemah soteh da kasebutna sabab sok jeung perasaan. Ulah hari teh ngali lemah lembut. Nah, tadi lemah gede mah teu Digugah bobo pada kabobo Nah, tanya. apa lo nantinya? Jelas pengalaman. Ngaguakeun bobo. Ya. Ngabobokeun gugah. Ngabobokeun jeung diboboan. Kade ieu nya pariwisatayana ya anu rumah lalaki, urang lalakinya. Sing nya. Oh, ngalaki di Cingnya, waria. Jingnya. Cingnya leres Gitu. Mata lamunnya ka pamajikan ringankeun bebanna. Nya. Atuh anu kahiji pip isuk di kaberang, pamajikan kadua ti barang dikasih. Ayo itu ya. Oh, saneutnya. Dia ayo di kana. Kumaha teu, Pak? Bakat akan mah bakat punya akal istri. Mhm. Jangan direncum jam. Bencem Ku paneu ya. Bari nyol. Pun bojo teu nontonnya. Oh, Oh, kulum. aya. Tunjuk kulum. Aya. Enjing nontonnya kenapa bidangan. Karaos kumaha Karawatnya. capek ngurus Capek. lalaki teh. Mata. Mata pek we baroga deui. Nalihan. Nalihan Mata aya paribasanya mah nya. Inung mah tunggul rahayu. Iya. Bapak Tangkal dan aja. Inung anu nganung bapak anu ngeunah. Mengayu enggak. Kan kalau baturan abah. Ya. kumaha? Siapa ngawan. Dua ya. Iya. Pan melahirkeun, ya, melahirkeun. Sana kabidan. Eta ngahareos kabidan. Wadah dijahit nya. Iya. Sampai jenazah Ali udah dijahit sadaya. Sakeun deui. Oh, ada tuh. Ngartos dina So, di mana-mana ge eueuh surga di bawah telapak kaki bapak. Oh. Eueuh Ibu. inung. Sok sanajan rodok kayak kaki. Kita sawarga. Keluarga. Sawarga keur bapakna. Sagala. Tapi upami ceuk cancing kuring mah dari anak mah asalna ti inung. Jadi inung. Salah cuman sekedar usul hungkul. Nya gitu. Ibarat si kabayan, ya tuh. Dengan kedoma kemang. Nya. Cenah kene kan cek ke cenah kang ya nyanak naon abdi ceng tukang nawe cek. Kau kabayan buluna ceng gitu. Kabayan terus ya mana Bandung mah ibu teh ngajur di tukangna. Nah, ya anak dari aku ku si Bali itu bisa dah ngajur. Maksudnya nengah. Iya. Lain gitu nengahnya. Urang cenah eta mah. Nah, ya wudhu doma teh ngajur dina hulu ceng kita. Tarik mama. Ngurus domba teh teu kaur. Komo domba bikang mah. Kan beak teh kudu dinya. Orang terakhir kayaknya. Anu kasalapan di teh tari bedaya ketawang. Temen cukup badaya gitu ya. Badaya gitu kurang tidak banyak gitu badaya teh. Aya deui itu. Dayut. Bedayawan. Bedaya ketawang sering dilihat dalam beberapa aktivitas seperti upacara penobatan raja, festival pertunjukan. Bedaya ketawang dimainkan ku 8 orang. Masing-masing penari mempunyai tugas dan nama khusus. Nama mereka adalah Batak, penari pertama, Endel Ajeg, Endel Wetan, Apit Ngarep, Apit Mburi, Apit Meneng. Menang ya. Tanu terakhir nate ya aya bulu, dada dan bancit. Jadi nabina teh eta. Gitulah. Ya sama bancit nya mah nya. Iya, Cuma Mak. bancit. Aya deui itu. Naon? Buncit. Tarian ini pada umumnya ditemani oleh musik khas Jawa Mak, Orkes. nggak disantet. Aduh, Gusti teh. Teu naon yang salah we Yang disebut gamelan. Gamelan ini dinamai gamelan Kiai Kaduk Manis yang terdiri dari banyak instrumen seperti kenang gadung, kenang ketipung, kenong, jeung ketuk. Nah, eta panginten disebutna teh tari badayanya gitu eta. Anu ka-10 ning olah. Anu ke-10 nyaeta tari barong biora. Tari barong biora adalah salah satu kesenian rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Blora. Oh, Blora, biora. Ai biora mah. Betul, punten. Eta mah nya saya tari barong. Ieu mah Bang Barong aja. Lajeng. Lain di mana?
nyantok mah. Tuh udah sih emang Aya wae dah. dendam kamu. Alur cerita bersumber dari Hikayat Panji. Di dalam seni barong tercermin sifat-sifat kerakyatan seperti spontanitas, sederhana, keras, kompak, dan yang dilandasi kebenaran. Kesenian barongan berbentuk tarian kelompok yang terdiri dari tokoh solo barong, bujang ganong, jokolodro atau genderuwon, jaranan atau pasukan berkuda serta prajurit. Lain eta jangan aya Jokolodro. Lu Jokolodro mah ya jakal drek ya. Aya Lari mah Joko Lodro daripada dia kolor hijau. Kalau Pak SMK Seni Budaya. Wah, SMK Seni Budaya. Eta mah bagian abi. Oh, SMK Seni Budaya. Wah, gitu nggak kan teh? Saya Jika di Radio Tawa. batuk Pak Haji. Mangga teraskeun. SMK Seni Budaya anu aya di Cikadongdo, Kota Tasikmalaya. Salah sabios hiji sakola seni budaya anu aya di Tatar Priangan Timur. Teu aya deui mung aya di Cikadongdo. SMK Seni Budaya teh eta teh dipimpin eta teh disesepuhan ku Ibu Mia. Aya naon wae yang dilebetkeun SMK Seni Budaya teh? Sarepanding rarawitan. Rarawitan. Edinya mah rarawitan ya. Ieu mah rarawisan. Aya. Anu kalintang rarawisan. SMK Seni Budaya parantos ngaluluskeun kader-kader atanapi alumni-alumni anu parantos ngeusian dina ruang-ruang budaya khususnya budaya Sunda. Salah sawiusna oge panginten diperyogikeun ku para lingkung-lingkung seni kanggo ngumplitan grupna dina acara manggung. Naon wae juru kawihna, tarina, gamelanana, sanis kantena aya. Matak di dinya mah osok oge lingkung seni anu aya di Tatar Kabupaten sareng kota peryogi teh sok kadinya. Peryogi kenang. Sumping aya pasikeun Bumia teh. Peryogi kecapi gitu. Tukang kacapi sanis kanten. Bumi peryogi nu kieu aya nya. Peryogi ambu aya. Peryogi lengser aya. Peryogi lengser aya. Dugi ka bilih Mang Yaya. Hoyong nikahkeun teu kiat ngan teu putra aya panganten. Bilih pesan. Dua Saya kan ke panganten. Tapi resep panganten kuehna jangan. Kuehna aya kueh. Bilih cenah. Bilih aya warga Tasikmalaya anu tos teu kiat hoyong hajat. Hayu dengan putra istri dongkap. Hayu urang hajat. Ngarias oge tinggal tuh. Ngarias oge. Timi tinggal rias nu saya udah dikali itu goreng ya. Gitu. Mama dirias sekarang pejar. Ieu mah jangan dilihat jang model mang dipoto ge teu teulap jang. Kalah penjelasannya. Eta SMK Seni Budaya tepuk tangan tuhnya. Eta salah kunaon kader-kader eta teh anu bakal neraskeun urang sadaya. generasi penerus. Tah salajengna aya Kang Pai. Kang Pai bade masihan berita. Membacaan berita. Berita teh informasi. Beja. Udah kado sepuh Bakat udah kapan? Kajian ting tisudut tarang. Sup hidup-hidupnya. Mangga. Kapai aya informasi naon kapai? Tah panginten ieu mah bewara we ka pamirsa nya. Terusna panginten ieu teh aya kejantenan anu viral di media sosial. Walah. Tapi di lemur urang. Urang kayak naon? Karena rasa abdi teh maca dina Detik News. Detik News. Karena Detik News Tarang. nya. Ini mah detik news, mah piwis ya. Janten di dieu panginten ieu mah hasil anu real gitu Anu nya. real. Akurat leres anu akurat gitu. Di dieu dina salah sawios media disarioskeun bahwa Tasikmalaya 3 dokter dan 1 perawat di kota Tasikmalaya positif corona. Tuh. Aduh. Ya dokter. Dokter anu kieu.
Lain corona deui mah. Lain. Korenas. Jadi dokter natilu perawatnya hiji Positif. corona janten abi simpulkeun dina ieu berita teh janten jumlah di kota Tasikmalaya teh atos 58 jalmi. Nah, kusabab tos pinu di rumah sakit kota tapanginten anu 2 mah dirawat langsung ka RS. Hasan Sadikin. Jadi ya Di mana? Oh, di SMC. Jadi ya di Rancamaya. Di Rancamaya. Nah, dirawat 2-an. Gitu. Ada Atas apa-apa? positif corona di sana deketan ya. Alah, powernya. Oh, mah kumaha. Ya, coba ieu teh ya umur anu ti 50 ka luhur mah. Beres. Ketulah lain. Aku milih sabaraha meter gitu. Ya, Bunyi di anti ulah aja. Masih bingung. Kumaha kami? Kata eta hiji. Hiji, jantan aya posisi nate mata kurang teu kudu waspada. Nah. Waspada enggak? Kadang nerapkeun aktivitas protokol. oke, mangga tapi tetap waspada. Gitu. Mata pemerintah teh ngimbau wayahna ka warga Tasikmalaya kota atanapi kabupaten kedah mentaati protokol kesehatan. Nah, jadi tong dicaliwarakeun mah. Naon wae teh teh Kang Pak. Kahiji pamintes urang teh cuci tangan. Cuci tangan. Nganggo masker, jarak, tah jaga jarak lawan saling teh. Iya nya. Mata kamari abi ngalongok rerencangan ka rumah sakit teh. Kan si tempat calik teh kursi teh nu hiji disilang jadi teu kenging dicalikan. Ah, abi mah dicalikan ge. Karunya batu mah daripada batu nu beunang mending abi gitu. Eta protokol kesehatannya. Oh, pokokna eta teh contoh nu ku abi mah melepat. Pokokna mah urang kedah mentaati protokol kesehatan. Anu minimal teh Kang Wah teh. berupaya bade keluar, Oh. berliaran, beraktivitas di masker, Masker. uih ka bumi, wawasuh pandangan gitu. Ada acuk teh kana dewasa. Acuk seuseuh gitu. Itu tah lamun orang taat insyaallah tebih. Insyaallah. Tidak bahaya. Mata menjaga lebih baik daripada mengobati. Nah, itu mata kuil ti dia teh ge teh nya. Manis. Ya, seuseuh banget. Hiji tah mah, Oh. tapi nyanak 2. Oh, dua berita tanya. Anu hiji deui mah ngadeukeutan ka belah Alah, kanan. Gusti naon tah? Wah, kata mah bahaya pokokna. Anu hiji deui mah sami tina Detik News dicanakeun ku abinya. Soalna ieu mah akurat rating paling tinggi gitu. Tah di dia panginten di Tasikmalaya strip cenah. Seorang pria di Singaparna, Tasikmalaya. Alah, di urangnya. Tiba-tiba terkapar di depan pos polisi alun-alun Singaparna. Nah, eta teh katangkep videona teh ku CCTV pos polisi. Ujug-ujug eta pamagat keur mapah teh ujug lepat teh payuneun tukang beca mun Kantor polisi. pos polisi gitu. Can parat eta teh pos polisi. Iya benar. Pali teh pos polisi. Nah, pali dina teh Seberangan. tukang beca. Tukang beca. Jadi pas mapah kadinya juga lepat. Wah, kunaon teh? Tah, di dia dikhawatirkan terpapar virus corona 19. Nah, jadi anu tewani anu nyakatan boh polisi. Komo tukang beca mah alimeun we da sieun corona teh. Iya, tanya-tanya. Tah, polisi teh langsung we ambil sikap gitu. Telepon petugas rumah sakit. Oh, Nah, setelah tidinya 15 menit kemudian sumping we ambulan gitu dengan peralatan lengkap. Pas dicana ke rumah sakit, konfirmasi pihak media kan itu ternyata anjeunna teh ngagaduhan penyakit vertigo. Oh. Jadi sirahnya tuh Sirah. Rieu, sanes corona Ya. Aya Aya wae. Bukan berkisi sirah mana. Ari mana pagampil. Mana pagampil mun riet mana pagampil. Kang mah we kan. Terus imam mau tadi peprek gitu nya. Ah, diangurkeun. Tah ieu teh panginten dikonfirmasi langsung ku pihak rumah sakit. Ternyata anjeunna teh gaduh penyakit vertigo. Namun anu jadi bahayana teh panginten jadi batur teh alim nyakatan teh ku sabab sami. Jika corona ngawitna teh luga-luga heula sampai pingsan teh gitu.
Jadi batur teh alim nyaket tah sing goreng teh Liut masakan. mata etanya efeknya corona. Urang oge panginten eta salah satu kewaspadaan. Sanes berarti urang ngantepnya, cilaka ada. Panginten urang ge waspada. Ada. Aya anu langkung ahli, gitu lah eta. Untungna aya polisi. Gitu. Kalau minta polisi mau malah polisi jangan. Karena yang ahli sekarang sok sumi mereka mah insyaallah Dilampangkeun beko. ilmunya gitu. Diurut. Pokokna mah inti nama panginten kanggo urang waspada. Waspada kumaha we carana panginten bukan berarti alim nulungan. Da urang ge sieun ari sanes alim. Nah, gitu eta nuhun. Pokokna perkara dilakukan kuno lain ahlina tunggu kehancuran Nah, bisa hadinya lupa Maaf lamun nya teh eta corona dicoba ku urang teh nya nempak gitu. Matak deukeut di Singapura. Corona teh jahat. Sudah ada. corona teh jadi fitnah Jadi fitnah. batur teu puguh teu naon gitu Corona. Beda ada jam di kedokan. Corona. Nah, ya corona, mangko, mangona. Tahu udah jambinya. Dugi kadinya. Dugi. tas sakitu Virusnya. Virus corona. Kalau nggak virus pun rokok jeung corona. Figur. Siap. Ngapain nuhunnya? Mohon sami-sami. Kita informasi nu modal pisan. soalnya kan Biasa. rata-rata jalmi teh sok sanaos gaduh HP ali muka berita Ali. Matak tadi dengar orang mah di pasti. Wah. Anu ngupingkeun nonton. Jeung da mau arugi gitu Warugi. Oh. Jajakan. Jajakan. Ganang. Aduh, coba bahasa Jakarta mah tulen. Wih. tutup bulan Jajakan pendelnya. Tulen. Jajakan tam-tam. Namun di Siawang mah tulen. untung geus Banget. banget pas sakitu eta Nuhunnya mainnya. Jajak kakek nih. Sik diajar enggak mah? Namun tadi mah kereses. Yes. Bisa bade kereses. Saya sih mama kursusnya. Harus kursusnya. Siap, apain nuhunnya? Nuhun pisan informasi. Tamata paling sadayana panginten urang waspada tetap. Tetap waspada ayeuna diberlakukan deurinya di kota-kota PSBB. Hitungan ka urang mah panginten efek PSBB teh muncul mengodai mana? Karantina teh aya banyak emang. Singkatanna mengodai mah PSBB teh. Naon cenah? Naon teh singkatanna teh PSBB teh? Pekerja seni butuh Biaya. Walah. PSBB. Pekerja seni butuh biaya. Lah, gitu. Kunaon? Pantara manggung. Tos lami cenah teu manggung gitu eta. Kita manggung serangan. kapan joget Bareng daun joget gitu. Sakalian aing. Saya tahu ada. Ayo dah manggung, tanya waktu Tuh, dah di- manggung. di- Lumpangna bebeda. Iya. Wah gaya, naik balik teh. Nah, mana sih mana itu? Saya tapi tanya pagi sadana pangitan ieu urang sami-sami ngajaga kanggo kesehatan. Nah. Eta pangitan Kalau oge kanggo Kang Jujun Dewa Kopi di Sinang Palai. Eta teh material RJN. RJN. Nu aya di Cigalontang Sinang Sinang Palai. Palai. Palai naon sok kadinya. Tak upami ka Sinang Palai mah ka Dewa Kopi geus pasti moal disuguhan kopi. Oh, Suguhan paku semen. Semen. Sabab RJN teh teh material. Iya. Ini sejarah rauhnya. Sok bieu. Ayah dewa. Ayo buka cipta kopi Dewa Kopi itu wah di mana teh kopi bungkul. Diantos bubuy sampeuna. Nah kitunya. Tah anu salajengna painten sarta acan diteraskeun aya kawin Kawin. deui. Oh, Kawinna teh Tanjung Priuk. Oh, Tanjung Baru. Baru. Tanjung Baru. Tanjung Baru. Disogan ke Tanjung Sari. Tanjung Baru. Biasa MC. Oh, Neng olah. Sok we. Baiklah. Kata balik rumah tuh. Baiklah hadir sekaligus. Lamun nge-MC ada sok hayang nyanyi. Sok hayang nyanyi gitu. Kaya. Kumaha sih, Pak? Baiklah. Tuh datengin Baiklah, beri sekalian yang berbahagia. Alah. Sada tukang obat. Papan bungkong hari tanya. Anjing mah bungkusan gitu. Oh, banyak. Kami akan tampilkan artis kami yaitu Neng Ola yang berjudul lagu Tanjung Baru. Ya. Mangga
Bah Jujun Lejeng Ngengklak. Bang Jujun aja ngengklak Tanjung Baru. Tanjung Baru. Mbak Lili kepayon Mbak Lili. Aya. Angin laut di Tanjung Baru, Tarik mah. bawa ombak terkena budak ke sisi. Tempatnya pariwisata, jujukan para remaja. Di pesisir kaler kota Karawang, tempat guling barining ke pemandangan. Datang dari merama impian, papasangan jeung silih Jepang pangangan. Di Tanjung Baru nyambungkan rasa katresnan. Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih. Di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono. Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kangen. Tarik mah. Angin laut di Tanjung Baru, mawa ombak terkembunah ke sisi. Tempatna pariwisata, jujukan para remaja. Di pesisir Bangka kota Karawang, tempat ulin barining ke pemandangan. Bari bawa impian, papasangan jeung silih Jepang pangangan. Di Tanjung Baru nyambungkan rasa katresnan. Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih. Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyahan. Di Tanjung Baru ngamprokeun rasa kasono. Di Tanjung Baru nyambungkan rasa katresnan. Di Tanjung Baru ngaitkeun rasa kaasih. Di Tanjung Baru nyampaikeun rasa kanyahan. Di Tanjung Baru ngobrolkeun rasa kasono. Alhamdulillah. Tanjung Baru ya. Lain si mah jong keren kene keplos. Ini begitu ada tukang kenanya. Ai Tanjung Baru mah ayo. Ya, Kang Adam. Waduh, Kang Adam. Kadang orang malang. Kadang Orang Singajaya. Singajaya, ya. Singajaya.
Aduh, hatur nuhun Neng Mala. Terima kasih. Baiklah, itulah. Baiklah sekali biar ya. Ulah balai lo ratu. Masukkan muna sa paneng wala, ano pa nagkatapan lang muna. Siap, paragi sedana panginten ieu teh aduh tos di penghujung waktos. Urang rada diberebetkeun ya. Anu ke-11 ieu teh aya tari aplang. Tari aplang teh dieu teh secara ringkas merupakan tarian tradisional berasal dari Kabupaten Banjarnegara. Pada zaman dulu tari aplang digunakan untuk syiar agama Islam. Wah, aplang berasal dari kata ndaplang, bahasa Jawanya, yang memiliki arti tangan digunakan seperti gerakan silat. Wah, pemilih orang juga rudat, tentunya, juga rudat. Tarian ini ditarikan oleh remaja putri dengan diiringi rebana, bedu, kenang, nyanyian syair sholawatan. Rudat benar. Kostumnya model Islam Jawa yang indah dipandang mata. Kembali ke jati diri bangsa Kabupaten Banjarnegara gitu. Di urang mah rudat mah. Banjarnegara eta ka ditu. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nu salajengna aya tari Bambangan Cakil. Bambangan Cakil. Nah, di dieu teh sebenarnya dia Bang Cakil. Bambangan. Bambangan. Eta mah halus Bang Cakil. Ieu mah cukil aja. Dicokel geura. Kumaha dikerses ya. Lain dikerses deui di lamon. Lamun. Aduh. Nu bengkok di lempang sih. Di lamon glug-glug sia kumaha. Rasanya Mak, cager mak. Iya tapi juga cager diizinkan dengan hansipnya. Sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang. Kita tina wayang sebagian. Nya eta dina adegan perang kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Nah, kesatria adalah tokoh utama yang bersifat halus dan lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Persis hansip. Utang sakil teh. Iya, tak sakil ya. Persis hansip. Oh, Raksasa mah. Ya, Pokona kieu. raksasa ruksa. kurang. Raksasa teh di dieu. Mun Jakarta mah sese. Kenapa disebut Bambangan? Karena di sini mengadetna meragakan peran antara kesatria anu bahasana teh disebut Bambang. Pandai Bambang dari satria gitu kayaknya. Keluaran pesantren. Melawan raksasa yang sangat atraktif. Nah itu. Makna yang terkandung maknanya makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan, keangkaran murkaan pasti kalah dengan kebaikan. Tah eta gambaran. Anu sarajengna para sadayana di aya tari loro blonyo. Loro blonyo teh di dieu teh sebuah gambaran tarian Dewi Sri dan saudaranya Dewa Sandana. Dewi Sri adalah dewi pelindung padi dan pemberi berkah serta merupakan lambang kemakmuran. Dewa Sandana mah dewa sandang pangan. Pepalakan sejenna gitu. Karena syarat dengan dewa dan dewi tarian ini sangat kental dengan budaya Hindunya gitu ya. Tari naon teh? Tari Dewi naon? Loro blonjo. Loro blonyo. Dewi Belorong pantes jam ieu mah Dewi Belorong ya. 14 aya Beksan Wirang. Beksan Wirang teh di dieu teh tarian yang berasal dari daerah Jawa Barat. Ternyata berasal dari kata wira atau perwira dan aeng yaitu prajurit yang unggul. Tari ini diciptakan pada zaman pemerintahan Prabu Amiluhur dan memiliki tujuan agar para putra beliau tangkas dalam olah keprajuritan. Itulahnya. Jadi meragakeun adegan-adegan latihan perang. Nu sarajengna tari bondan. Bondan. Naon mah? Saya sama bondan lu, ieu mah bondon. Tari bondan mah menceritakan tentang anak wanita dengan menggendong boneka mainan dan payung terbuka. Menari dengan hati-hati di atas kendi. Wah, Tidak kendi, diinjak dan tidak boleh pecah. Wah, iya luar biasa. Iya seni luar biasa. Ari hansip mah baheula kitu. Kumaha? Make payung mah orang leuleupang. Eta mah nu gelo. Eta mah nu gelo. Ai juga lo mah jang, nu ge ada jero. Aduh, eta paling sadayana. Tapi bondan ini kumaha cenah praktekna teh? Anak yang ditimbang-timbang, anu ditimbang-timbang PRT ternyata akhirnya meninggal dunia. Ya. Gitu.
ke-16 tali dolalap. Tuh. Dolalap teh di dieu teh berasal dari daerah Purworejo, Provinsi Jawa Barat. Purworejo. Purworejo Jawa Jawa Barat. Barat tentu. Tengah. Jawa Tengah Purwakarta. Iya mah. Simpelnya Ya, ya. pilih tempat ngetik we nya gitu. Jawa Barat Jawa Raeng jangan teh. Ini Korea. Jawa Reang. Muka itu mah ada reang mah yang bikin bapak itu. Pertunjukan ini dilakukan oleh beberapa orang penari berpakaian menyerupai pakaian prajurit Belanda Oh. atau prajurit Prancis. Nah, dan diiringi dengan alat-alat Nah. bunyi-bunyian terdiri kentrung, rebana, kenang, kencer, dan lain-lainnya. Tos mah. Konon, ya konon ya. Konon. Nah, apa konon? Iya, Kak. Ya, kononnya. Konon, konon. 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 Ya. Ai konon teh mana sih mah konon cuma katanya aja. Iya tangan konon. Kanan. Kanan. Mana aja sih peribahasa konon katanya. Dia konon terus diganti gitu. Iya kanan. Pokoknya ayo blok konon. Ada yang tuh konon. Itu ngalurannya rencang konon. Kenapa sih mah? Gerak gitu dah. Konon, kesenian ini muncul pada masa berkobarnya Perang Aceh di zaman Belanda Oh. yang kemudian meluas ke daerah lain, salah satunya Jawa Barat. Anu ke-17 terakhir ieu teh tarian golek. Nah, tarian golek mah sesuai namanya ini berasal dari daerah Yogyakarta aslinya. Yang pertama dipentaskan di Surakarta pada upacara perkawinan saha ieu teh nya? Oh, gorek, ya gorek. Nah, itulah pada tahun 1810. Udah kieu tadi gorek mah nya. Seiring berjalan waktu, tarian ini mengalami persesuaian dengan gaya Surakarta. Tari ini menggambarkan cara-cara berhias diri, ya mah. Itu cara-cara berhias diri seorang gadis yang baru menginjak masa balik agar lebih cantik. Oh, Ai, iya cantik. Udah dihiasnya. rias. Ayo mah dia apa mah dihias, agar we gorengnya. Pada galon. Udah di depan heula. Dari cantik itu teh sakak mah. Geus tias kasih namanya. Tah eta palinten 17 tarian teh anu tos direview ku para ku tim kreatif ngarondanya gitu eta. Tah eta pantos upami hoyong para wargi hoyong ngajeroan, hoyong sing jero. Kak mak. Kak mak wae. Mangga jeung mah ngaguar we dina internet. Bener kita eta. Tah palinten mak urang teh ieu teh tuh karaos geuninnya aing ngobrol mah, aing ngaguar mah. Mama teh betah kene. Umat teh betah kene sebenarnya namanya. Atuh makasih kami gitu eta, tapi da urang teh pangitan Ya. awatos para warga. Auger kuat. Jangan diri aya kayak mata terau. Terau. Saya masih jauh obrolan urang Ah, mah. sejak obrolan ieu mah nya, saya orang Sunda mah. Sok keun aku leupeut nya. Keun aku leupeut nya. Kulepan. Lepas. Tuangkeun wae. Da gawir, karena tuangeun gawir. Mak, kami hoyong lamun cek budak aya mah kuat. Kuat. Terang kuat teh caption lah, caption. Kata-kata. Kata-kata anu memotivasi barudak ngora ayeuna. Khususna ke kana budaya Sunda. Mak, rada kayak itu mah. Ayeuna. Mereka tinggal di gelisna mah. Ayeuna. Belum kasih bisa didagor dong. Kan namanya tak kumaha. Motivasi mah kalau budak ngora mah. Ya, tim mama ulah ngarasa era jadi urang Sunda. Ulah era nyarita ku bahasa Sunda. Ulah ngarasakeun yen Sunda teh tinggalin. Padahal mah kudu ditanyakeun. Cek tadi teh ulah nepikeun cantik kasih ku junti leuwih ciri tinggal cara. Wah. Sok tanyakeun kurang lamun lain kurang deuk kusaha deui. Tah eta sakitu ulah poho. Mun teu ayeuna Teu ayeuna meureun engke we jaga. korek dijawab kuwi. Simon ai julid. Ayo, Halus-halus dah kaki. Tadi ke junti, junti teh naon ya? Jing, ayeuna motivasi kanggo barudak ngora ieu pada khususna ka budaya Sunda. Ai abah mah jang. Berbeda anu nuturkeun tadi we jang. Jelas. Ulah hilap Iya. kana seni Sunda mah nya jang. Jelas. Ulah dipopokeun, Mohon. ulah ditinggalkeun ya, ulah dipikeun ka kantun kuno sanes-sanes nya. Laras. Popo je ka mau ka budak-budak ngoranya. Nah, abah mah sakitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng ulah bade? Atosnya. Kalian bade? Wah. Atos.
kunempakna ge geus sisa. Wah, Iya, ukur rawadan Kulo modalan lagi pan tadi ngaguan kita di sini karena bawa. Generasi muda ya. Iya generasi muda ya. Iya. Kita mau generasi muda. Hari iya. Oh, kita mau generasi muda, lima terasi lauknya. Nah, perisanana hapuntenna pisan tisim guringnya ieu teh lah tangtos seueur kalepatannya dina ngadugikeun bahasa, dina ngadugikeun ilmu tangtos aya kakirangan jeung kalepatan. Da leres mah angin Allah. Itunya eta. Matak panginten harap dimaklumnya utami nu duaan. Kos lami teu pernah kita mang tahun-tahun. Resep cenah sosonoan cenah. Orang-orang sesonoan. Ini cenah yang dilistingan. Pada Jakarta lah. Nya lami di Jakarta. Awal-awal di masa itu. Siap panginten eta namanya urang tutup bae ieu teh ku lagu ngarona biasanya. Lagi ngadua tuh lagi deui kitu nya. Aya aya. Aya salin pasakeun nya. Bilih aya tutur saur teu kaukur rek bahasa nu pasalia, hapunten bilih aya bahasa nu ngabentur kana tuwur, nu ngabelenteran kana tarai, abdi jeung wadi abad hapunten ti sadayana. Urang tutup bae ku lagu ngarona Sampurasun. Oke. Aya deui. Budaya Sunda ayeuna urang waspada budaya tinggal asna hariring di tengah penting bumi alam asa jempling urang kudu sing areling budaya bisi paling budaya Sunda kau budaya dengan samemeh langit urang jaga singgarasi budaya Sunda kau budaya dengan samemeh langit urang jaga singgarasi. Hariring di tengah peting bumi alam asa jempling urang kudu sing areling budaya bisi paling budaya Sunda kerup budaya dengan samemeh langit urang jaga singgarasi budaya Sunda kerup budaya dengan samemeh langit urang jaga singgarasi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tes now. Lu ieu, Pan.